Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing wargi sadayana tepang di sareng simkuring pun Salma Natasha Nuryani dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun iber salengkapna. Sautas kejadian kecelakaan sepeda motor sareng mobil, narasumber ngajelaskeun kronologi kejadian. Kecelakaan teh anu kajadian poe Kemis 23 November 2023 beurang. Sepeda motor keur muru balik ka SMKN 2 Bandung. Tapi pas sepeda motor anu ditumpakeun ku dua murid eta ditabrak lantaran saruana keur ngebut. Kumaha kondisi korban pas ku anjeun turunan anu ngendarakeunna ngalamkeun patah tulang, sedangkan anu diboncengna ngalamkeun benjol dina mastakan. Jadi sakitu wae kitu mah. Ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.